Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Arman Ripaldi di kelas 11 hiji MA Atoriah Cikatomas bade macakeun hiji warta perkawis banjir anu lumangsung di daerah Sulawesi Selatan. Mugia naon anu kusim abdi ditepikeun bisa janten manfaat, mangga didanggukeun. Can pulih tina caah badag sababaraha minggu katukang Kacamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan katimpa di banjir. Salasa peuting 4 Agustus 2020, hujan gede anu lumangsung ti beurang nyababkeun walungan Masamba naek sarta neuleumkeun pamukiman warga. Kepala BPBD Luwu Utara Muslim Mukhtar nyebutkeun yen banjir ieu ngahontal katinggian antara 50 nepi ka 80 cm di sababaraha titik. Kalurahan Bonetua jeung Desa Baloli jadi wilayah anu paling parah katimpa caah. Salianti pemukiman warga, Jalan Trans Sulawesi oge teu bisa diliwatan ku kendaraan lantaran banjir anu cukup tinggi. Warga anu terdampak ayeuna geus dievakuasi ka tempat pangungsian ku relawan jeung aparat. Pantauan di lokasi nunjukkeun yen banjir ieu misahkeun karuksakan material anu cukup gede. Warga dihimbau pikeun tetep waspada kana cuaca ekstrim dina sababaraha poe kaharep. Sakitu wae warta anu tiasa ku abdi ditepikeun. Mugia tiasa janten informasi sareng manfaat kanggo